Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kapala wargi sadayana wilujeng tepang deui sareng pribados Ani Suhartini salaku pagiat budaya di Limbangan. Pribados bade nepangkeun deui aya batu anu kapendak di Wahangan Cipancar. Jadi aya masyarakat anu mendakan batu ieu saurna, Bu, abi mendak batu ieu. Coba lihat. Henteu nih ya, cobi. Nah, ketika dilihat ini batunya seperti ini. Ya, upami numutkeun pribados batu ieu disebatna sebagai batu amuletnya tanapi jimat, tapi panginten fungsina eta nyaeta tiasa wae sebagai alat atau media kanggo pengobatan. Contohnya pengobatannya pada gemencetan mungkin gini ya, ini angka punggung ya nih, mungkin begini. Nah, atau juga misalkan ada urat-urat yang gak enak di sini ditotok juga di gini-gini. Tapi parantos ku dicobinya ku pribados raos pisan. Tah bilih gitunya. Aya nu teu daramang, aya nu cara rangkeul, aya anu urat kejepit atanapi sarap-sarapna rada kaku-kaku gitu. Sok manawi atuh ku pribados urang landongan ya. Supados daramang. Kedah mayar gratis asal kersa tepang sareng pribados. Mangga insyaallah. Pilih aya nu cara rangkeul, bisi aya anu gaduh penyawat naon anu sifatna nyeri awaknya panginten tah insyaallah bade dipijit ku pribados tah nganggo batu ieu. Kitu mah manawian bilih ieu mah nya bilih naon anu penakan ieu teh ternyata panginten gaduh nilai sareng makna atau aya manfaatna, tapi kan teu acan dicobi saha nu tarang batu ieu teh kanggo sareatnya anu teu damang janten damang, tapi tetep urang nyungkeun ka Gusti Allah kanggo ngadamangkeunana. Tapi pamugi wae batu ieu janten sareatna pan panginten upami nu teu damang oge ka dokternya ku dokter dipasihan obat nyeri mastaka misalkan pasihan paracetamol, upami raheut pasihan obat merah. Ta eta teh namina teh sareatna. Tah mudah-mudahan urang teu nganggo media nu sanes tapi misalkan teu nganggo landong, teu nganggo obat-obatan cara kimia tapi nganggo nganggo batu ieu ge ternyata tiasa jadi sareat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Mangga kanggo dinten ieu pribados ngaekspos batu Limbangan atau batu sapatunya namina tanapi batu lambung abdi teu terang lah namina, tapi ku abdi sok disebut batu sapatu. Kumargi siga sapatu gitu nya. Nah, seperti ini. Siga kieu lah gitu kan. Nah, mudah-mudahan wae bili aya nu hoyong di landongan ku pribados insyaallah nampi gratis. Gratis insyaallah. Tapi duka damang teu mah kirang terang tapi urang cobian ya. Kitu panginten hatur nuhun ka sadayana palawargi anu parantos nongton tayangan anu di ku pribados di upload ieu. Mudah-mudahan naon anu kapendak ku pribados janten manfaat sadayana. Batu ieu disimpen di rumah benda budaya Bumi Nyai Tangulun. Jadi batu ini karena unik, karena memiliki nilai bagi kami janten ini sebagai benda koleksi Bumi Nyai Tangulun anu alamatna aya di Limbangan. Tuh hatur nuhun panginten cekapnya palawargi sadayana. Hatur nuhun Sunda teh ahung, Limbangan teh hebat pangintennya. Mangga atuh anu barade nyobian kana terapi batu diantos. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.